Alhamdulillah urang praos lampi ilmu di kesalahan anu salajengna sesi tausiah bagian kedua kersana Kyai Haji Moba Sobana buat guru di palihan dusun guru naga di haturangan. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para hadirin ahli pangaosan sasihan muda-mudi dusun Dengkong, alhamdulillah dina wengi ieu Allah nu Maha Kawasa masihan mamareng da satu biasana marengan halodo ngaduk aja di mamarengnya nya pas budak nu orokan suku heula kaluarna teh disebutna naon tarujun padahal mah terjun. Nah biasana terjun ai terjun teh suku heula tapi aneh sok disebut naon tarujun. Kaos ayeuna mamareng mareng halodo. Tah para sadaya ari pawasan alhamdulillah sim goreng basa keur mundur dinya pak seblak. Nah ini aya panggung sagala pan biasana di masjid cek sim goreng aya praktos sim goreng kana kursi katingali ka dieu. Nah haplah TKA Ibu apa teh? Naon TKA? Naon TKA teh? Naon? Nah geuning canyarahun. Ya, ai TKA teh Taman Kanak-kanak Al-Qur'an. Mata keur diajarkeun Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Nah, kali tidak mah. Nah, para saya diajarkan Al-Quran. TPA non? Tempat atau taman pendidikan Al-Quran. Tak iya budak teh, ibu ya bapak. Kahadanya si ngalartieun Al-Quran. Da ieu nama lolobana jalma teh lain kana Al-Quran, tapi Al-Quran. Aya hiji jalma baheula ya. Lamun hiji poe teu maca koran lieur cek manehanana cek sim kuring mun unggal poe maca Al-Qur'an. Matak Al-Qur'an kalamullah fastami'u ya habiballah. Matak Al-Qur'an ya para sadaya Al-Qur'an teh undang-undang keur umat Islam. Jalma nu lain umat Islam muadaikeun kana Al-Qur'an. Malah justru di Swedia mah kumaha Al-Qur'an para sadaya jalma galede mawa speaker segala rupa Al-Qur'an ditembokon disoekeun tuh disoekeun tincakan kumanehana teh urang Swedia. Mata urang Swedia dikutuk ku dunia utamana ku umat Islam. Karena tak ayeuna teh para sadaya geus loba. Malah aya dina hiji masjid, hiji tempat paranti salat, si Al-Qur'an eta copongan gede tuluy dikunci. Jadi ayeuna sabenerna mah di dunia teh keur jalma-jalma nu teu resepeun kana Al-Qur'an mah beuki teu resepeun pisan. Al-Qur'an ge dijejewet, ditincak, tuluy didaruruk. Nah maksudnya para sadaya hayang ngahilangkeun sabab umat Islam tiba heula ge nu nyekel Al-Qur'an wani sakumaha saur Sayyidina Ali mauti fil jihadi khairum minal hayati fil madilati wal hawan. Paeh kuring nya dina keur kaayaan berjuang leuwih alus kuring paeh daripada hirup dilaleyek ku jalma-jalma bari jeung dihinakeun. Matak Sayyidina Ali
benar-benar berani nak. Mawi para sadaya simkuring pesan ya ka ibu-ibu. Kadenya mi HP budak teh sing apaleun Al-Qur'an. Apal teh Al-Qur'an. Apal? Geuning teu ngajawab nanti kompak pi aku teu apal Qur'an. Yo, bisi teu apal Qur'an. Yo, Qur'an. Ye non ye? Apal. Ya aku teu apal. Para sadaya nu matak ngaran teh Al-Qur'an hartina teh bacaan tina qoro'a. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Ai Qur'anan teh bacaan nu sabenerna. Sabab disebutna ceuk para ahli ceuk santri. Pare mun simkuring salah wajar, da simkuring malain santri. Ya. Disebutna teh masdar taukid hartina nu bener-bener Al-Qur'an itu nu matak dina Al-Qur'an aya bacaan tartil make ilmu tajwid. Kada ya cek santri qoro'a yaqra'u Qur'anan. Malah disebut lagi fiilna fiil mahmuzna mahmuz lam. Ai mahmuz teh di hamzahan dina lamna aya hamzah qoro'a. Ai ko teh kopna fiil ro'na ain lamna hamzahna lam tina fa'ala qoro'a. Nu matak para sadaya ai qoro'a teh kudu nepi kana ti qoro nepi ka jadi a. Mimitina a. Sok di mana-mana oge. Bahasa Indonesia pangheulana disebut naon? A. Dina bahasa Arab sarua. A. Lamun aya barisan. Kade lamun aya barisan disebutna hamzah. Lamun barisan disebutna alif. Lamun bae barisan alif, b, t, c, jim, h, ho. Ulah abatasa mah lamun eta alif aya barisan ti luhur. Matak para sadaya nya kade aya alif, aya hamzah. Ngabedakeun alif eueuh barisan seperti ma wa ma unzila tah dina ma aya alifan mim tuluy aya alif eta disebutna alif. Lamun hamzah mah aya barisan nu tadi qoro'a qaf re jeung hamzah. Karek yeuh para sadaya urang salaku muslim umat Islam mata qoro'a yaqra'u ayat Al-Qur'an nu pangheulana diturunkeun kalimahna naon? Iqra. Ai iqra teh tina qoro'a ai iqra fi'il amar. Iqra baca yeuh baca. Ai amar teh nitah mun urang mah. Lamun aya umat Islam geus tara maca Al-Qur'an ieu teh geus teu ngadenge ka Allah. Teu nurut kana parentah Allah. Ceuk Allah iqra baca. Ai iqra teh fi'il amar tadi teh sini. Tina qoro'a yaqra'u ai fi'il amar teh dijieuna tina fi'il mudhari anu tuduh kana mukhatab. Ya, aturanana ya aturanana. Cek santri baheula. Tina fi'il mudhari anu tuduh kana mukhatab, fi'il mudhari na mukhatab teh taqra'u. Ai taqra'u teh tina yaqra'u yaqra'an yaqra'una taqra'u taqra'an yaqra'na taqra'u taqra'ani taqra'una taqra'ina taqra'ani taqra'na aqra'u naqra'u aqra'u kuring keur maca. Nah, jadi taqra'u nu tuduh kana mukhatab. Ai mukhatab teh aya dua bagian, aya mukhatab lalaki, aya mukhatabah awewe. Salah satu li goibin ka goibah kaga mukhatabun wakal mukhatabah. Itu nih dina nada maksud. Ayo dua deui wa mutakalimun lahu tanihuma. Tah, para sadaya jadi iqra dina taqra'u. Nu matak iqra teh baca
geura kumaneh baraca ya. Ulah eleh ku kolot urang zaman baheula. Kolot urang mah zaman baheula tas maghrib maca Al-Qur'an, tas subuh memeh digawe maca Al-Qur'an. Sarua jeung kieu, memeh sare baca Al-Qur'an, memeh gawe maca heula Qur'an. Ai urang ayeuna lamun tas subuh rek buburuh. Eta tas subuhna maca Qur'an heula atawa henteu? Nah hari henteu. Sok geus ayeuna mati ayeuna komo tahun baru Hijriah. Robah ayeuna mangke nu tahun 1444 datang 1445 Hijriah. Ayeuna mah urang mimitian baca. Para sadaya-sadaya rek saayat, rek 2 ayat, rek bari uyat eyet maca Qur'an mah. Heg kumaha oge. Kare ieu para sadaya-sadaya. Sim kuring mah terus terang we, hariwang lamun budak teu bisa maca Al-Qur'an. Lamun dina kenaikan kelas TK taman kanak-kanak kan aan. Ting ka mana A nama? TK unggul taman kanak-kanak di dieu mah aya. TKA taman kanak-kanak Al-Qur'an atau tempat kanak-kanak Al-Qur'an. Sim kuring sok ngadenge eta kolot indungna buaheun pisan. Pedah budak na panggung budak leutik sade kieu ya. Bari cadea-cadea teh tembang dina panggung ngomongna tembangna teh kieu. Potong bebek angsa masak di kuali. Kadina kumaha? Mamah minta dangsa 7 kali, dolong ke kiri, dolong ke kanan, dak ilungna teh tempo budak urangnya, aduh kieu. Kakarana nyebut dolong ke kiri, dolong ke kanan, geus bungah kolot. Cek sim gori dihareuyan, ibu etari maca Fatihahna budak pisan cici acan pami cek sim goreng anya heueuh budak bisa tembang bunga budak teu bisa maca Al-Qur'an teu ngarasa sedih. Saha eta teh umat Islam sabab sakola nu aya di pusaka Salima kabeh ge sakola Islam. Eueuh sakola Islam eueuh. Cek sim goreng bener. Ngan alhamdulillah para sadaya ayeuna geus aya ieu teh aya geus aya. Ngan kali urangna we nu jadi kolot ya. Nu jadi kolot jurungkeun. Tuluy engke budak mun datang tanya budak teh diajar naon di ditu. Diajar duduaan, doa naon we atuh. Sok doana. Mama doana teh doa bade saleh. Kumaha doana? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bika amut. Cek urang alhamdulillah budak bisa ngadua. Kade budak kolot ulah kapilaan ku budak. Maka aing hees padureup we. Tah lamun ya cek dina hadis. Setiap hiji jama nu bakal jadi ibadah mah di mana niat. Ayeuna mah lolobana nu sare teh teu jadi ibadah. Naon sababna? Teu niat da lolobana mah kasarean. Ngareupan TV aya nu keur tembang. Na tembangna teh naon teh nah? Para sadaya segala rupa dina tembang. Para sadaya ahli pangaosan dina dangdut tuluy urang bari lalajo reup sare teu bismika cek Rasul mah idza awa ila firasihi fayaqul idza awa ahadukum ila firasihi fayaqul lamun hiji jalma asup kana amparan mun urang na amparan gogoleran bari lajo TV belah ditu urang ngedeng ka belah dieu ieu teh amparan firos disebutna teh firos amparan. Nah
Fayakul eta jama kudu ngomong kieu bismika Allahumma ahya wa bika amutkeun bae masih bari tuluy lalajo oge bisi heueuh reup kasarean bisa serem ieu para sadaya naon sababna urang nyutat tadi ti budak ngan samemeh budak bisa kolot kudu apal naon sababna sabab ai budak mah kalangkang kolot cek kolot baheula mah kalangkang ai budak teh ayeuna para sadaya lamun barang na bengkok kalangkang kumaha ya sim kuring kieu ya tah ieu kalangkang sim kuring kumaha bengkung ayeuna kalangkang sim kuring kumaha kieu bakal lempeng nu matak budak ditangtukeunana ku kolot sakali deui budak ditangtukeunana ku kolot kolotna bengkok anakna mah komo karena ya para sadaya mata lamun urang hayang boga budak nu soleh heula urang diajar soleh muga-muga we kasolehan urang ti mimiti hirup nepi ka maot tetep urang disebut jadi jalma soleh ulah hayang ngaran soleh sanu maot tuh ulah teh soleh nu maot teh da si eta mah keur hirupna ge soleh da ngaranna soleh teh lain soleh tunggah we tah ieu para sadaya jadi lamun budak hayang bener ti urang heula da budak mah tadi ge kalangkang ai kalangkang kumaha ge barang barang na lempeng kalangkangna ge bakal lempeng lamun barang itu bengkok pasti kalangkang bengkok mata ulah para sadaya sim kuring sok sewaktu-waktu jadi ngalamun kieu aneh heueuh budak teh dididik kieu ti leutik ngartieun kana agama nah ini geus teh cih geuning kitu budak teh sugan teh rek tuluy tumetep cicing dina masalah urusan agama nu sabenerna ternyata eta budak kitu kusim kuring paratikeun kunaon pangna eta budak teh geuning jadi kitu oh jadi kolotna mata ayeuna mah engke tahun 1445 Hijriah urang ulah nitah tapi kudu ngajak geus cicing ulah nyetel HP jong ka itu kira magrib tah ulah nitah ayeuna mah kudu kumaha ngajak hayu cuang magrib heula keun eta mah HP mah tuna HP geus iraha engke deui tas magrib teh tas salat magrib maca Quran heula keun engke HP mah cuang maca Quran we heula sakeureung sok baca anu para sadaya da insyaallah lamun budak tileutik di papatahan sina bener utamana lain di pasantren lain di sakola nu paling utama mah di imah sorangan nah sabab budak pangremen-remen gaul jeung nu jadi kolot sok nu sakola pada isu-isu sakola nepi ka jam 12 atau jam 1 mulang isu kakara indit teh jam 7 lamun jam 7 8 9 10 11 12 1 genep jam aing ngahiji jeung kolot sabaraha jam sapoe sapeuting sabaraha jam 24 jam dicokot genep berarti kali 18 jam 2/3 ngahiji jeung kolot 1/3 nama dina pendidikan ngan sim kuring teu ngajamin pendidikan bisa nerap ka eta budak lamun teu dituluykeun di imah di sakola ku guruna tuh neng pangyanakeun pamupus budak teh ai di sakola mah ku guru pangyanakeun ai datang ka imah yo mararipuh tuh cokot sapu cek sim kuring kumaha nerapna karena yuk para sadaya
Ya. Ya. Yuk. Sekali deui. Aya TKA, aya TPA. Malah di dieu ngaranna ge naon? Al-Hidayah. Al-Hidayah. Petunjuk pituduh. Nah, para sadaya Al-Quran ieu bakal jadi pituduh, bakal jadi petunjuk utamana keur eta budak. Para sadaya utamana keur eta budak. Naon sababna? Rencana urang, tujuan urang hayang boga budak soleh. Para saderek, budak soleh mah berangkatna tina alif. Mun cekolot di mana-mana rek lempang ngalengkah heula, rek lumpat ngalengkah heula. Tina naon? Tina A. Mun ek ngomong A, sarerea oge pangheula-heulana nu diajarkeun teh A. Tok ayeuna hiji kolot ngajarkeun A. Hiji tah dahar am A. Geus A. Ye para sadaya nu matak ai alif naon? Ai alif teh nangtung sarua jeung kieu. Urang sing inget pangheulana urang hirup teh nangtung. Engke tungtungna dina huruf hijaiyah kumaha? Ai huruf hijaiyah tungtungna naon? Ya, ai iya kumaha? Ngarengkol. Tah ayeuna urang meungpeung keneh nangtung memeh ngarengkol. Siloka cekolot ngarengkol teh maot. Direngkolkeun, dikitu-kieukeun. Nematak ti mimiti nangtung nepi ka maot teh kahade bisi poho kana huruf hijaiyah. Ai huruf hijaiyah nu aya dina Al-Qur'an. Huruf hijaiyah teh nu aya dina Al-Qur'an. Yuk para sadaya aturan sim goreng nya sok ngarasa bunga lamun aya sebut diniyah, ai diniyah teh tina din, ai din teh agama, lamun diniyah keagamaan, tuning khusus agama. Mata geuskeun we tembang mah engke budak bari saeun. Nari mah budake bari saeun nu hese mah maca Al-Qur'an. Para sadaya tah lamun maca Al-Qur'an engke diajarkeun jeung nulis Al-Qur'an. Insyaallah para sadaya Al-Qur'an di eta budak bakal nerap ngan syaratna tadi ceuk sim kuring kolotna. Kadek para sadaya di imah hitung jiwa aya sabaraha, Quran aya sabaraha. Ulah kieu aya di imah. Pamajikan boga hiji, nah eta aya tiung. Aya 10 nah, lamun pamajikan 10. Ai praktai lebah Quran. Ngan hiji ge boro-boro dicabak ukur ditarempo hungkul. Wah anu nanda para sadaya nu muka Al-Qur'an. Yuk para hadirin sadaya anu pangasan karek sim goreng pesan. Sok hitung lamun di imah urang. Da sabaraha murah atuh aya Al-Qur'an teh. Murah bari awet. Saalah-alaheun kalender 50.000 satauneun, Al-Qur'an moal beak sataun 50.000 teh. Kadenya hitung ayeuna di imah urang mun aya opatan sok Qur'an teh opat. Engke si ngaran teh si emakna atau bapakna ngariung. Sok ngariung baca Al-Qur'an. Jadi ngariung teh ulah dahar wungkul. Aya kajen ngariung dahar. Lamun bahasa Arab mah halakoh, aya halakoh teh diajar ngariung, diajar bari ngariung. Eta disebut halakoh. Yuk para sadaya
hak kewajiban urang engke budak teh dipapai ti mimiti surat Al-Fatihah nepi kana surat An-Nas lamun tamat baheula mah sok aya sebutkeun khotam. Para sadaya Sayyidina Ali anjeunna lamun aya kulawarga nu rapih maca Al-Qur'an anjeunna sok ngariungkeun dulurna mun tatanggana. Geura tingali dina sajadi. Naon maksudna ngabejakeun budak ngarasa bunga ieu budak geus bisa khotam. Malah zaman baheula mah ditesna bisaeun atawa henteu maca Al-Qur'an di mana-mana eta budak kawin, di mana eta budak nikah. Ning baheula masuk ayanya. Bari ngalalungkeun duit receh tinggal domrang baheula. Eta zaman baheula para sadaya pamikat keur tiap-tiap budak sangkan budak kabitaeun. Di masjid-masjid teh baheula kitu keur tata cara mun urang mah ayeuna mah disebutna teh riweud. Ngan eueuh riweuh di urang mah. Ye para sadaya. Ta Al-Qur'an. Engke teh gini baheula mah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir dipilihan nu mana we. Para sadaya si panganten awewe maca Al-Qur'an, si panganten lalaki ngadengekeun. Nah, para hadirin sadaya pangaosan supaya bisa mikir alhamdulillah pamajikan aing bisaeun maca Qur'an. Sok ayeuna lamun ayeuna digebiarkeun deui seperti kitu. Ulah korimu pun maca Al-Qur'an teh ulah. Ye mah kawin kakara kubatur maca Qur'an. Baheula mah panganten nu maca Al-Qur'an teh manehanana arek di akadan teh. Maca Al-Qur'an heula ku eta. Geus kitu para sadaya tuluy ijab qabul. Ceuk simkuring eta sistem kolot baheula bener alus. Ayeuna kumaha? Para sadaya ari pangaosan ayeuna mah geus lain deui. Ayeuna heueuh nya ayeuna jadi diganti atuh. Jadi dimandian ayeuna mah. Karek eueuh ti dituna kajenteng tah maca Qur'an. Nepi ka aya bahasa kieu simkuring. Terakhir kolot ngamandian menjadi anakna. Da anakna geus janggotan dimandian kan. Ngan eta nu aneh nama awewe nu sok dimandian teh nanti bari samandi. Ai panganten laki masa tara dimandiannya. Pak Amin kawin dimandian 7 kembang. Neangan tina 7 sumur. Teuing ti mana mimitina ujung pakhol we. Siraman nu alus mah siraman teh siraman rohani. Siraman jasmani mah da barisaeun. Wah, mandi budak ayeuna ieu atuh. Loba samarana nya. Antara laki jeung awewe mah tereh keneh laki mandi daripada awewe. Kan para sadaya kusabab loba samara kade ari ngaran-ngaran sampo teh eta teh sabenerna bisa ngaracunan buuk tereh murag, buuk tereh bararodas itu mending keneh kolot zaman baheula. Baheula mah teu ngagunakeun nu kitu, tapi bangsa leuleueuran. Nu mata kolot baheula mah buuk teh harebat arawet. Simkuring para sadaya pernah ngobrol jeung jalma anu urang Baduy. Cek simkuring nakunannya ayu urang Baduy buukna teh garaya harideung. Ai prate ngomongna kieu. Urang Baduy mah da aya manggih naon kresekeun kana buuk, dang-daunan, cairan kresek-kresekeun. Keun. Cek simkuring heueuh nya. Ai urang kumaha? Para sadaya ari pangaosan nya urang mah nya buuk rambut mun ceuk
Ridwan mah buuk aya nu dina naon nasira eta rambut aya naon halis aya naon lain bulu mata teh bulu bibir mata sabab eta bulu henteu dina mata na bibir mata tuluy pindah ka dieu naon irung bulu jero irung tuluy ka dieu naon ieu cenah kumis aya nu ieu naon wah ngaranna tuh ka dieu naon janggot jadi kumis dan janggot naon sababna ieu mah da ngaranna nyahoeun ieu mah anapeun bibir mah tok naon saha nu geus apaleun ngaranna nu mata lamun luhur kumis nu ieu mah dan nu handap janggot jadi kumis dan janggot. Tah para sadaya sok damel anu apaleun sing sarage nu dina kelek disebut naon bulu kelek na bitis bulu bitis tah nu na tarang baga tah para sadaya yuk jadi boga ngaran masing-masing. Jadi urang salaku muslim nah para hadirin sadaya di pawasan ngancek para ahli balik deui kana masalah urusan geus lah nu eta mah balik deui kana masalah urusan ilmu urusan pangaweruh urang para hadirin sadaya tadi kersana Kang Mong nyaoskeun budak sing palintar lain nyaram HP nya dah bicara mah hese ngan kari dibatasi nu paling utama budak boga ilmu tileletik asupkeun KTK mun nu formana nu teu formana di dieu di dunia ngan alhamdulillah para sadaya dunia ge ayeuna mah keur diurus ku pamarentah sok aya bantuan ka dinya oge para sadaya ame kumaha ame budak bogaeun ilmu naon ai ilmu teh ain, lam, jeung mim tilu huruf ain, lam, jeung mim aina ceuk para ahli ya hiji jalma nu boga ilmu bakal ain iliyun wa ma adraka ma iliyun tak iliyun teh luhur para sadaya nu boga ilmu mah pasti bakal pangluhurna. Karek, sakade. Lamun budak hayang luhur, budak hayang para sadaya aya dina kamajuan, budaknya sing boga ilmu, setiap budak nu boga ilmu mah pasti bakal cicing di luhur. Iliyun bakal luhur. Luhur pangkatna ku sabab ilmu, luhur kedudukanana ku sabab ilmu. Si ieu mah ku sabab teu boga ilmu, nu matak Allah nu Maha Kawasa nu boga ilmu jeung teu boga ilmu ditempatkeun ku Allah sesuai jeung kamampuhan eta budak. Si ieu mah kana operasi bebersih sasapu. Piraku ya para sadaya aya ngaran profesor buburuh naon sasapu eueuh ngaran profesor buburuh sapatu ai profesor teh nu tarangna naon lega tah ieu mah para sadaya nu matak mun hayang ka sawarga nya ulah ting hayang sawah lega mah moal baik bisa kabawa ka sawarga kudu menta naon tarang lega lamun tarang lega mah bisa kaditu asup ka bawah ka sawarga mun tanah lega mah moal matak para sadaya jadi sakali boga ilmu nu boga ilmu mah iliyun luhur nu boga ilmu mah luhur atuh para sadaya ari pawasan antara ayeuna kieu kunaon panganana aturan ajaran agama lamun hiji jalma kawin hiji jalma nikah
nya disebutna pangheulana naon suami tuluy istri geus boga anak kakara indung bapak keur can boga anak mah suami istri suami ti mana ti luhur awewe mah ti mana di handap awewe mah naon sababna geuning lalaki di luhur heuh kapan boga ilmu teh tok para sadaya ahli pangaosan matakna aturan ajaran agama iliyun. Oke, baca wama arokama iliyun kitabu markum yasaduhul mukor kabun jeung satulina. Engke para sadaya nu matak lamun hayang budak dina ayat Al-Qur'an yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ku Allah jamanu boga ilmu diangkat darajatna oge moal dihinakeun ku Allah tapi bakal dimulyakeun ku Allah cara ngamulyakeun nu boga ilmu sesuai jeung kedudukan nu dipimili ku eta jalma ilmuna tok ayeuna para sadaya aya pangaosan mun kurang dipukari pikir oh nya sesuai sadarajat yang anu matak ade simkuring ngapesan sing baroga ilmu heula geun teh aya harta mah da babari ceuk simkuring mah babari terus awe bisi hayang diajar ngaput 3 bulan ge bisa tapi diajar ngaji moal bisa 3 bulan diajar dengan ilmu agama moal bisa rapih 6 tahun moal kudu lila neangan ilmu agama mah teu bisa saliwat ngata para sadaya lamun zaman baheula aya pasantren kilat boro-boro pasantren kilat pasantren odohi oge budak hese narima ilmu agama sok ayeuna lamun budak teu dimimitian kurang kolot-kolot urang ulama ayeuna nungtut maot saha engke nu jadi imam biasana ari imam ya komo ari imam para sadaya makmum biasana sok nuturkeun imam lamun simkuring jadi imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin ai amina ieu kumaha lamun simkuring jadi imam waladdallin amin rata-rata ya nu matak ti ayeuna nya budak diajar ayat Al-Qur'an teh sing bener. Naon sababna? Nu pi imameun komo lalaki. Awewe mah teu bisa jadi imam, ulah kaosna viral. Awewe jadi imam, di tukangna lalaki. Nu meunang mah awewe jadi imam, makmumna eueuh lalakian. Aya nu para sadaya anu ngomong ka simkuring ge. Nah cenah masalah urusan imamna atawa salatan kudu bener. Ceuk simkuring ayeuna Islam mah sagala rupana kudu bener. Sagala rupana kudu bener. Na agama mah. Tok nu matak para sadaya, ya nu paling utama nama lalaki. Lalaki. Ya, lalaki. Sok di imah sanajan awewena ahli kiroah nya tingkat nasional atau internasional salakina teu bisa naon-naon tetep we teu meunang jadi imam si pamajikanana lamun aya makmumna salaki jadi salaki we anggar jadi imam cek salakina ai pamajikanna a'udzu billahi minasyaitonir rajim ai cek salakina a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tak anger we si pamajikan teu meunang ngaluhuran nu jadi salaki Kang mundur lah teu waras matana teu ngareunah jadi imam engke walad dolin
Meren kitu meren. Nges kuring we nu jadi imamna. Naon sababna? Para sadaya. Pangna awewe teu meunang dina hadis diterangkeun la yufliha kaumun walau amarohum imro'atan. Moal bagja hiji kaum lamun eta urusan diserahkeun ka hiji awewe. Awewe mah geus aya tugasna. Aya tugas awewe, aya tugas lalaki. Nu jadi imam mah anger lalaki. Sakumaha oge. Yuk para sadaya. Matak nya hadis la yufliha kaumun moal bagja hiji kaum walau amarohum imro'atan lamun aya hiji perkara hiji urusan diserahkeun ka awewe. Yuk urang naon sababna engke kapanggihna Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna alan nisa. Nu matak tadi ceuk sim kuring insyaallah para sadaya sing rarajin maca Al-Qur'an sing rarajin sok para sadaya jeung laguna sok dialajar. Naon sababna saur ka Nabi laisa minna malam yatagonna bil Qur'an. Lain umat kaula lamun eta jalma teu ngalagukeun Al-Qur'an. Kade lagu nage geus aya lagu nu disebutkeun qiraah sab'ah ayat 7. Ini aya bayati nya aya jawab aya koror jeung sajuna hawan atas sikar saros jeung sagala rupa itu puguh aturan-aturanana. Jadi laisa minna malam yatagonna bil Qur'an. Lain umat kami lamun eta Qur'an teu dilagukeun. Naon sababna dina keterangan sejen li anna sautal hasana yazidul Qur'ana hasanan. Suara nu indah bakal menjadi leuwih indah Al-Qur'an nu dibaca. Lamun Al-Qur'an dibaca ku sorana nu alus maka Al-Qur'an bakal leuwih alus. Yuk para sadaya sok dialajar. Diajar. Lamun bae teu bisa urang diajar. Insyaallah para sadaya ari pangawasan ngan kade maca Al-Qur'an mah ulah kawas milang lauk. Hiji marna hiji dua wati opat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 50 hiji maranang hiji maranang tah eta mah ulah bisi urang imaman. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ulah komo aya nu nyawer ya imam teh kudu disawer kitu para sadaya ari pangawasan. Jadi insyaallah nya Al-Qur'an ya, tungtung nage Al-Qur'an. Matak Al-Qur'an kalamullah fastami'u ya habiballah. Al-Qur'an itu dauhan Allah. Fastami'u arajeun kudu ngadenge ya habiballah. Wahai kekasih-kekasih Allah. Lamun hiji jalma rajin maca Al-Qur'an itu adalah kekasih Allah nu Maha Kawasa. Matak di tahun engke mah tadi caritakeun tahun Hijriah diramekeun. Poe Salasa di kacamatan aya naon? Paweng. Para sadaya poe Salasa paweng. Engke tahun 1445 Hijriah mah urang coba tingkatkeun. Ngan keur nyambut tahun 1445 Hijriah di tahun 1444 ayeuna urang disambut ku bismillahirrahmanirrahim ngamajuan ayat Al-Qur'an. Para sadaya mun urang nanya awak urang. Ya, ayeuna umur upama umur 60 tahun etat Quran mun ingat geus sabaraha kali tamat Al-Qur'an
geus teu kahitungnya. Pana teu kahitung, eueuh hitungeunana tuh dah. Hitung naon? Hitung naon? Da lamun osok mah sabulan sakali geus kahitung. Sabulan sakali, satahun 12 kali. Lamun menang 5 tahun 60 kali. Erehnya ngitung. Nu hese naon? Ngalaksanakeun. Oh, sabulan sakali. Satahun teh sabaraha kali? 12 kali tamat Al-Qur'an. Kan ieu mah kelas iklannya. Iklan melak pare teu isuk panen. Tapi aing mah melak pare ayeuna gila tuh. Cek iklan mah. Nu nyeri huntu semprot. Cager harita. Ai prah mah di meuli obatna. Anger we marurung teu cager harita. Tah para sadaya ngan Al-Qur'an ge ieu Al-Qur'an. Geus dituntut Al-Qur'an teh. Ai Al-Qur'an sajuz teh 8 lambar. Atau 10 lambar. Lamun saentas salat 2 lambar weh. Tas subuh 2 lambar, tas asar 2 lambar, tas maghrib 2 lambar. Jadi sapoe teh tamat sajuz. Baheula mah di pasantren ke aya odod. Kusabab odod cenah eueuh aya mah jadi odoy. Ai odod teh one day one juz. Ai one teh hiji, ai day teh poe. Lamun poe keur sarenang minum kudu kopi gudeg. Lain iklan lain ya. Cek bahasa Inggris lah gitu. Nah para sadaya, lamun urang rajin we kitu. Insya Allah maca Al-Quran dak hidayah nanti Allah nu makawasa bakal diterehkeun ku Allah. Bakal tereh. Sok ayeuna nu osok we maca surat Yasin. Bare tos sim kuring ngetes. Nu sok maca Yasin cek sim kuring, ibu eta Yasin sabaraha menit bisa rapih. Rapih 6 menit lamun maca Yasin. Moal Pak sabaraha menit atuh? Saparapat jam rapih. Semua cek sim dengekeun ge ayo. Aing ek nanya, maca Yasin rapih moal saparapat jam. Yo, dina tulisan ieu teh aya tulisan Yasin. Ek sabar menit cik maca Yasin. Yo, nu hese nama maca surat Yasin. Ai surat Yasin mah Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kakara anggeus. Ieu mah maca Yasin. Maknya saparapat jam teu anggeus. Nah belet-belet. Lamun dititah maca surat Yasin marapih 3 menit. Ngan lamun maca Yasin 3 menit je rapih. Matak para sadaya. Yo, aya nu nyaritakeun adzan subuh di Madinah mah ngadawi ka sim kuring. Ngan untung sim kuring teh rada cekatan pinter lah. Du artikel pancek kolot baheula jung mana sim pinter. Yo, pas adzan subuh nepi ka salat subuh di Madinah mah bakatku anca-ancana bisa rapi maca Yasin 3 balik di tas adzan subuh nepi ka salat subuh. Da salat subuh lagi asa beurang pisan taroseun ka Paji Sayer. Da sabeurang aing jam 6 can subuh cek sim kuring. Aing cek sim kuring. Oh, heuh. Aing boro-boro tas adzan subuh. Nya nepi ka subuh. Ayo nu adzan can anggeus ge maca Yasin 3 balik anggeus aing heula kena aing maca Yasin. Napa mi geuning gancang. Heuh kapan ceuk tadi ya ceuk ente maca Yasin. Lamun maca surat Yasin heuh. Pan ieu mah aya tulisan Yasin kaos ieu yo. TKA, TPA, Al Hidayah. Pan geus teu sabaraha menit adzan. Nu matak para sadaya cok kolot baheula mah surat Yasin teh ngolotok.
malah eta dina kecap salamun kaulam mirobbi rahim, salamun kaulam mirobbi rahim, salamun kaulam mirobbi rahim. Eta teh kolote mere tanghara. Salamun salamet kaulam mirobbi rahim. Lamun jalma ngadenge kana ucapan Allah nu ngatur alam. Salamun salamet salamet kaulan ucapan mirobbi rahim. Lamun hiji jalma nuturkeun ucapan Allah nu Maha Kawasa ceuk dina surat Yasin nu dibaca tilu balik eta ayat salamet. Kalau dina surat Kafi geuning tulisanna gede wal yatalatov. Para sadaya-sadaya jangan eta teh wa yatalatov teh cenah jangan anu. Eta ayat Al-Qur'an teh wa yatalatov teh para sadaya-sadaya maksudna kahade hati-hati. Yuk para sadaya-sadaya dina ayat Al-Qur'an surat Kahfi wa yatalatov wa la yusiruna bikum ahada innahum iyadaru alaikum yajumu aw yudikum fi minatihim wa lam tuflihu idzan abada. Wa yatalatov kade matak para sadaya-sadaya jadi dina ilmu teh bakal iliyun. Ai lamna naon? Para sadaya-sadaya lamna latifun. Ai latifun teh lemah lembut, alus, setiap hiji jama nu boga ilmu bakal latif. Lemah lembut dipikanya dipika sayang, bukan sang kekasih yang disayang-sayang teh. Paneceukna tembang disayang-sayang itu sang kekasih. Lah dimanja-manja itu sang kekasih. Geus jadi kawin disepak-sepak itu sang suami. Ditajong-tajong itulah sang istri. Pamajikanana nyepak salaki, salakina najong istri. Nematak wa yatalatov. Aya sahiji doa. Urang hayang dipikanya ku Allah nu Maha Kawasa. Ya Latif, ya Latif. Wa tubbi ya Allah Maha welas asih. Wa tubbi mugi Gusti welas asih ka abdi. Kade bisa dibaca da para sadaya-sadaya aya iya. Ulah ya latifu ya katifu lain. Ya latifu eda. Wa tubbi ya latif matak para sadaya-sadaya kolot baheula sok ngadarung ya latif ya latif ya latif zat nu Maha welas asih wa tubbi mugi welas asih Gusti ka abdi ya qarib zat nu Maha caket qarib caketkeun rizki abdi wa milki jeung milik abdi. Mata kalau baheula mengadua ya latif wa tubbi ya qarib rizki wa milki. Allahumma yassirli rizqan katsira kolot baheula. Ai urang ayeuna para sadaya-sadaya ka Allah nu Maha Kawasa langka menta. Mata sakali deui. Jadi lamna teh jalma nu boga ilmu aina iliyun lamna latifun. Bakal aya sifat rasanya lain ka sasama wungkul ka saha bae ge bakal aya sifat rasanya matak aya dina pramuka mah ngan aneh ayeuna mah ni rasa kasih sayang terhadap sesama manusia ai baheula mah da lain atuh terhadap sesama makhluk aya ucingnya aya bangkong karunya ayeuna kusabab kasih sayang terhadap sesama manusia aya bangkong ditajong aya ucing ditampilin padahal mah para sadaya-sadaya itu sarua makhluk Allah nu Maha Kawasa. Matak sakali deui nu boga ilmu mah bakal latifun aya sifat welas asihna. Yuk para sadaya-sadaya aya paosan. Ai mimna naon ya?
Kesimpulan ini gurudukeun. Ai mimna naon? Malikun. Ai malik naon? Raja. Jadi cek paribasa mah lamun aya hiji jalma hayang jadi raja ti luhurna nu tadi teh boga naon? Ilmu. Insyaallah para sadaya nu jadi raja sabenerna itu ngabogaan ilmu. Sabab mim teh malikun. Malik raja. Matak na eta Al-Qur'an aya malikin nas. Aya malik yaumiddin. Raja. Matak para sadaya lamun budak hayang mulia, budak hayang sagala rupa, budak hayang nu unggul, budak hayang nu muncul, eusian ku ilmu. Wawalan ku ilmu. Budak nu boga ilmu mah hiji ilyun, sopana aya, lemah lembutna aya. Budak moal nyangangang kanu jadi kolot sabab budak dibere ilmu. Budak aina beki gede, budak bakal jadi pamimpin, bakal jadi malik, bakal jadi raja. Lamun kawin eta budak lalaki bakal jadi kepala keluarga. Kusabab jadi kepala keluarga ngabogaan ilmu, bakal jadi kepala keluarga anu bener-bener mawa kebahagiaan rumah tangga. Matang pasak penting kamari kusim kuring diurung. Ayeuna mah lolobana mah awewe katipu. Lolobana mah aya deui ieu mah lalaki nu katipu. Tas akad tuluy ka mana? Si awena teh leungit. Sebutna teh pesen hayam geprek. Sim kuring mah teu ngarti eta. Sebut teu ngarti kieu. Kapan keur hajatan mah boro-boro. Hayam geprek, daging sagala rupa aya. Ieu mah asa teu ngarti aya panganten. Ek nyokot cenah pesenan ayam geprek ai teh kudu digeprek eta da tuluy leungit eueuh tas di akadan teh tuluy eueuh ai diselusuri di mana ayana di kabogohna cek sim kuring eta anu kudu digeprek teh lain hayang cek sim kuring ai asa nurus tunjung eta jelema nah sababna para sadaya daheu aing ngaran teh boga ilmu mah matak para sadaya kadek mun awewe ulah katipu ku lalaki ulah katipu ku awewe aya deui eta maduda nu katipu kurang da emas sabaraha gram oh na tipi eta si lalaki cameot dah ditipu ku awe ceuk sim kuring ye para sadaya ka ibu-ibu sapanjang rayuan 1000 rayuan ge ulah karayu. Aku cinta padamu sepenuh hati. Ulah katipu. Ulah. Akan ku muliakan jika kau menjadi istriku. Tah ngejog emoal. Nah teu bogan beas. Pangna teu ditah ngejog teu bogan beas. Kadek ulah. Jawaban ti urang lamun aja ngomong gitu, aku belum percaya 1000% sebelum namaku tercatat dengan tinta emas pada BPKB. Walaupun membawa mobil, membawa motor, aku belum percaya 1000%. Kenapa? Namaku belum tercatat dalam BPKB. Apa BPKB? Nah, BPKB? Buku pemilik kendaraan bermotor. Ajak si lalaki aduh neng gampil abdi tos teu asa-asa malah rorompok abdi caket sang kapolsek engke cuang ngadamel ajak si awewe da awena pinter disakolahkeun teh baheulana sanes BPKB nu aya hubunganana jeung Pak Polisi ieu mah BPKB na anu aya hubunganana sareng Pak Amil. Nah, Pak Amil mah teu bogaan BPKB. Cikapan muhun engke supados tercatat nya namaku dan namamu dina BPKB baru aku percaya bahwa kau cinta padaku 1000%. Rayuan yang dulu dibuktikan. Naon atuh neng ai BPKB teh? Buku pertikahan kita berdua. Lamun sudah tercatat namaku dalam buku pertikahan kita berdua,
baru aku percaya bahwa kau cinta padaku 100%. Ai kakara mere mobil mere motor mah ulah percaya. Dan sa bisa dipenta deui. Bisa dipenta deui. Nah, engke lamun geus aya ngaran urang dina BPKB, kakara kumaha? Percaya. Sok ayeuna payayat sang TDP. Percaya. Bener cintana teh ka urang. Bener na sababna. Aya dina naon? Na buku. Geus tercatat. Yeun matak para sadaya. Komo zaman kieu ari mah aduh keur zaman segala rupa. Yuk para sadaya ari pangasan. Jadi ilmu budak sing boga ilmu teh aina iliyun budak bakal jadi nu pangluhurna. Sok nu boga nu jadi guru ka murid diajar ku guru pedanan pangaguru ngajar sabab boga ilmu. Yuk para sadaya lamna bakal latif bakal welas asih sopan santun budak nu boga ilmu moal nyangangang kan jadi kolot mun kolot nyauran oge suara anak nu disauran bakal sahandapeun nu jadi kolot lah neng naha mak hayo we nanya hayo we mang hayo we gerog naon atuh aduh singgung aya budak digero-gero ku kolotna lalaunan tapi anak nama ngangkarawak eta budak teu aya sifat latif matak lamun bae kade ye mun pengararium mun ayeuna aya pamuda aya pamudi aya budak nu leutik kade di mana-mana digero-gero jawaban ulah saluhureun nu ngagero-gero. Neng, kah. Ulah neng, koh. Aduh, naguning. Asa sieun ngadengeun age. Yuk, para sadaya ari pangasan. Nu matak saliri. Ilmu itu iliyun, latifun, jeung malikun. Insyaallah bakal jadi malik. Bakal jadi raja, bakal jadi pamimpin. Nah sababna pamimpin dibutuhkeun anak kudu palinter. Di samping pinter eta aya embel-embel nu paling kuat nya eta kasolehan. Para hadirin sadaya di pangosan di simkuring sakieu bae. Mudah-mudahan simkuring ngaduakeun kade ieu pendidikan diniah di dieu sing nepi ka kiamah. Di mana aya nu maot sing aya gentosna kajen teuing urang maot kasaksian ku dinia daripada urang nyaksian dinia paeh selain paeh dinia teh kajen urang nu maot daripada dinia sakitu simkuring mudah-mudahan aya manfaatna aku qouli hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.